Bacaan heula kurang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya fattahu ya fattah balangkeun kurang teu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca kudu tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kudu sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakan kudu teu ikhlas Fatihah ngiribeteung meta cai kanu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakan fo inugeun kanu nyaribeteung pae bacakan Fatihah kudu ikhlas geus teu maksud ka beuteng teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambeul sesengitan irung urang ieu sesengitan zokir saya memakai minyaknya saya memakai minyak oh iya orang memakai minyak kambe taku irung urang itu kene nu bau saya rada lain deh oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak orang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu aya nu ngaji di dieu kadieu ditambah ikunyana karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah hehe lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan hararan kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ka para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa kitu sih kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadeulekan ku malaikat la ilaha illallah urang kaluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae pereum urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mantap teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet tu kadenge mayal fizu min qaulin illa ladai raqibun atid
nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang ngapeureum teu nyatet mantak zikir kopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambeu seungit di awak kieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba ya coba iya sengit karumpul malaikat ngagulung di dinya mantak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh sengit ngaji gitu kene kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru maladir sayarin malaikat sayarin bener sengit oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teh ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat sengit kadieu oh jahe kahayang nanaonnya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pajar alagaan bener sia ieu tolong aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna tuh bauin malaikat mantak geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek geus aing mah kadinya lah cek malaikat moal kagak tungguan we di dinya bentek dah kuari maca Fatihah tadi teh tunu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae ini ada cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geuning nya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri anu ikhlas bismillahirrahmanirrahim inum kan kumaha mangkarasan alhamdulillah rada hampa inum deui alhamdulillah rada hampa kok bisa beda apan tadi malaikat milu ainu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur nyari ba jelema jadi beteung kan dibere cai sumur atuh pae atuh jelema minimal nyeulengit tambah tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas pan aya malaikatan milu kadinya malaikat ditiupkeun milu ka jero terus diinum ke malaikat asup ka jero cek malaikat nu mana nu nyerina sih oh iya cek malaikat dipaut kunyana set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah keur carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji nu zikir nu tasbih nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana ketika ikhlas ka ambeuna seungit ketika teu ikhlas ka ambeuna bau mantak tetep bae masyarakat teh bum baueun malaikat na ge baueun ikhlaskeun coba ge nah urang wiridan sholawat Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman kamilan semua dan halu bihi laqad wa fariju bihi laqad ka malaikat aya nu babacaan bau datang malaikat nu bau bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah nges
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyat ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh itu mah sholawat lain sambarangan teh sholawat eta. Waduh. Oh eta mah lamun dibaca. Sholawat eta geus bohara we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyat ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda jotosan. Dikitu gede tadi bersolawat ya supaya nempel di malaikat tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi. Tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu. Aduh ya gaji ai musim tiis kos kieu. Cerita batin teh kos gitu. Aduh diajak gaji ku babaturan gratis lah puyeng aing. Orang lamun daritakeun ibadah kos sedekah keur boga atuh biasa tah mah teu pati gede ganjaranna. Kurang sehat pamajikan nu sehat boga duit 10 juta orang teh tararnang pikiran aya anu ngabutuhkeun boh muludan boh masjid bigeun dah 1 juta mah atletik ganjaranna nu bade mah urang keur teu pati boga atawa aya mah ayangan darurat aju aya nu butuheun ka urang bebeja kau pemajikan lain aya duit didinya cenah nanyakeun lain naon teh anu muludan menta beres 1 juta mah sangeunahna bae teu boga geus bae sok sedekah lain kitu ya urang tatadina ge janggih sehidup semati geus atuh aya harta mah mun aya di dieu janu ieu lamun aya di dieu lain nu di dinya cekok bajikan lah kitu obat ngomong lah tuh ya orang nu aya di dieu nu di dinya nu aya di dinya nu di dieu tah ieu mah keur eueuh di dieu bikin dah 1 juta mah berat tak kos itu berat aya mah duit ngan itu nyelap di kantong pemajikan nu urang kene sebenarnya mah aju ngan dinyana mah emang hese kaluarna cara dinu urang teh gitu teh urang keur darurat aju hayang sedekah aju urang sedekah bae saya aya gede teh ganjaran kitu kene ieu kayaan darurat ngaji aya keur centrang motorna sehat duit boga atuh geus leutik ganjaranna tapi motor rada kempes duit teu pati boga haju hujan nah gede ganjaranna cak anu ka dieu aing gede berarti ganjaran orenganan ka dieu ge ngahindar ti pamajikan leutik deui teh ganjaran cek babaturan sia ieu tumben ngaji tuh aing oreng ngahindar majikan atau bisa ditanya sugan we teuing ngaji teuing mah kebalik ngaji naing sugan ka ngaji hayang da ditanya kitu ieu henteu ngaji eta sabodonyana ngaji henteu panyana bae lain kitu pernah tuh lah kos kitu nyana mah asal boga salah we kos kitu bangun ngalendotan giliran bae apeng-apengan ya santepkeun kumaha teh kumaha emang awewe kos kitu teh teu bahasa orang bojong kos kitu teh wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Gusti Allah teh ngajelaskeun tentang masalah jajadian tatanen
Kabelah dituna bakal dijelaskan tentang ingon-ingon nu kamari orang-orang Nasrani, orang-orang kufar Mekah ngabahas tentang hasil tanina nu kudu dibawa ka manehanana ke kumanehanan dibagi-bagi haza ye jang pangeran wahaza ye jang suraka ku Gusti Allah bakal dijelaskan kitu keneh ingon-ingon teh kudu dilaporkeun ka ditu ka para pengurus hasil musyawarah di MPR pleno harita memutuskan tentang sababaraha hukum nu geus dijelaskeun ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal ta ieu sambarangan nyin hukum nu halal diharamkeun nu haram dihalalkeun bari bersandar ieu teh cak maranehanana keputusan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mantak ku Gusti Allah dijelaskeun aduh eta kufar kublon sakahayang manehanana bae kembali cek Gusti Allah karena tauhid wa huwa Gusti Allah ta'ala yatazatan sanu ngadamal jannatin kana sakabeh kekebonan jajadian anu dibagi ku Gusti Allah teh heulanan secara global kabagi dua aya jajadian nu ma'rusat aya nu ghairu ma'rusat ieu kabeh jajadian teh lain nu ngajadikeun ananang makhluk sanajan eta jajadian teh secara syariat mah meunang melak manusia tapi panu ngajadikeun mah tetep menang aing cek Gusti Allah ulah asa menang sia jaloba jelema anu melak tapi ku aing teh dijadikeun mah henteu bae loba jelema nu teu melak tapi ku aing dijadikeun mah pan jadi bae zaman kamari ieu keur meme modern ieu zaman indah jasa mana kaindahanana saha anu melak jambu jeueuh tapi tangkal jambu rarentul loba jasa saha anu melak buah jeueuh tapi tangkal buah ambalaya haju kulantaran nu melak kabehan asa ngabogaan nu mantak kulantaran asa ngabogaan kabehan anu ngajual nu ngala di mana-mana aya angin kumpul salembur kabeh kadinya perbut mulung zaman nikmat jasa tah melak saha melak jambu baheula tanyakeun ka aki-aki walaya kana teh jara radi atupan nyana dahar ngadahar jambu sanggeus ngadahar jambu batu teh jambu siki ajupan nyana ngising pan ngisingna ge ka leuweung ngisingna ka huma ka sawah ka kebon haju kahujanan eta hasil ngising jara radi ka kawasan Allah kuari barang ngising na di imah masing-masing nu jajadian mentak indahan baheula sida ngadahar kitu naon ngaranna kocapi ngadahar kocapinya na teh diteureuy abeh seubeuh teh diteureuy sikira ge geus sentul tak kocapi pokoknya teureuy bae jeung aman baheula mah aman masalah aja dokterna ge ngadahar kos kitu nah peuting gisuk-gisuk ka kebon ngising sampai menang saminggu aya hujan jadi jajadian rambutan jadi kocapi jadi saha nu melak ya Allah ngan kebonna bae kebon mang anu ai buah ai tangkalna nya ge emang mamang melak henteu cagana teh atuh berarti manusia nu pangeran urang bulung we kabeh mulung nyana ge nu boga kebon mulung teu bisa ngajual sebab nyana ge teu melak buah kitu keneh kocapi kitu keneh rambutan kitu keneh jambu kitu keneh tacak Gusti Allah urang melak wae dijadikeun aya nu dipelakan celok jadi pae cih mantap
awas nu ngajadikeun teh aing cak Gusti Allah tancapkeun ka jero hate sia naon eta nu mantak dikitukeun ku Gusti Allah ulah semena-mena ulah sakahayang nafsu sia utar atur halal haram ka dieu ka ditu panang aing ngajadikeun ge kumaha atuh kudu sok sieun hukum sambarangan sia mantak diawali ku kieu heula kembali ka asal tauhid cak Gusti Allah sia deh Gusti Allah teh anu ngajadikeun tatangkalan kekebonan jannatin ngaranna marusat tinu ngampar di taneuh dimimitian ku bonteng ngampar di taneuh samangka ngampar di taneuh kacang ge ngampar di taneuh baik eta teh kacang cabut maupun kacang nate termasuk kacang panjang ngalampar baheula mah jatilok diturusan kacang teh dihanap ya harap kakara kuari bae barang aya urang berebes tetep bae ngaranna marusat bae teh marusat bae cabe teh marusat ngaranna ngampar dihandap jago ngaranna ngampar dihandap hartina tangkalna teu berkekuatan marusat ngaranna ya jagong ya cabe ya gitu tangkal bangsa tangkal gitu kucai segala tangkal gitu non ngakangkung baim termasuk karena anu buah nu gede teh anu panjang teh naon ngaranna kukuk buah kukuk buah waluh buah bonteng buah samangka eta marusat ngaranna nang saha tah sia ngajadikeun sing hade nang aing cek Allah awas kabeh nang aing jelema melakukuk metetet bete daek bagus-bagus tidak bagus-bagus melak deui tetep bae metetet bae melak deui tetep bae salah melak cak kolot baheula mah melak kukuk masing hade hiji teu meunang bari diuk iya tuh kolot baheula mah di mana jadina ge lamun bari diuk engke nurut buah engke cenah eta buahna teh ngarengkol bae kolot baheula mah kosi nangtung sia melakukuk mah nangtung set hiji nomor kadua ulah napas itu kolot baheula mah aya pamakena ulah napas ya bakal bagus atuh boga pamake aju make bahasana naon menyem-menyem na aya mah berek wae engge poho deui melak kukuk melak cabe sing ade tah eta melak kukuk melak cabe bae mun kahareup bae kitu tah mun kahareup mah beres kudu mundur atuh geus pamakena eta mah kolot baheula mah mundur sia melak cabe mah trek mundur urang maju bae kahareup ya tarohan ya datang ke bagus bae muntak budak wali mah teu nyahoan cara-carana ai kula pan baheula tani ngangon kebo kula baheula ngangon embe lamun embe rada kuru we penci angel kagede penci habak aju geus bareng saminggu ieu pencit deui aju ieu pencit deui dan datang ka imam mesnya ka mana beak tah ieu marusat nang Allah si hade dicontohan ku Gusti Allah samangka ngampar bonteng bae bonteng budak wari mah teu jahoeun urang datang ka kebon tak neuleuh bonteng hayang ka kebon teng eta urang tutupan make talakop ulah napas tutupan trek ngaleos urang ka ditu teu kudu kebel 5 menit balik deui ka dinya ujianna segede kieu nu di luar mah teu nyahoeun udah tahu kayak gini pokoknya mah aduh tapi lain bohong eta lain bohong asal ulah ditoel lamun ditoel burung aya bonteng ku urang toel congokna tutupan datang kadinya buka deui koneng kos kitu bonteng mah tutupan make talokop tinggal ke 5 menit 10 menit kadinya gede sorangan tuh san bisa ngagedean nang Allah eta hebat jasa kurang ditutupan deui tek terus urang ngaleos kadinya deh balik deui kadinya bude tutupan deui kurang ngaleos deui kadinya aki-aki geus bisa didahar
kolot bener jadi gitu eta pengalaman keur baheula tadi teh kos kitu urang hayang nyayur kukuk bareng datang lah kakarak segede kieu ye tutupan ku urang tinggalkeun 10 menit ka dieu deui gede Masya Allah eta zaman baru budak kuari mah nyahueun kos kitu aya jelema melakukuk tecep koneng salah berarti katoel cep deui koneng deui nang Allah ngonengkeun walaupun pada kitu dasar nama salah adat tetep nang Allah jaga nangis lah aing mah melak kukuk deui bohongan kararoneng bae kriting teu beres hujan breg aing menang 3 poe 4 poe di sisi mana jadi mah kukuk bagus apa teh kukuk jadi sorangan wow gede wah Masya Allah kembangna loba teu diganggu kunyana ge jadi-jadian ieu wah na ambalaya wah bisa ngadahar bisa ngajual jajadian ngahaja-haja urang tah nungguan jajadian hese baheula nu mantap buah daging buah ganda rasa buah kawin saha nu melak tilok beak teh kajen kukumaha buah golek buah kawin dan lain sebagainya anu melak buahna Masya Allah datang ka daun teu kadeuleun ku buah kabeh encan aya buahan mah eta teh tangkal daun buahan buahan tama tangkal buah daunna hebat ika marusat dari Allah urang deuleu kasempatan ka ditu karawa kidang baheula mah bu neuleu kucai bayem neuleu kangkung Masya Allah ngeplak resep jasa neuleu oyong neuleu bangsa naon gitu ngaranna anu paitenan paria anu panjang teh paria lusuk make batu teh ka dina naon teh paria belut wah ngampas subur darah itu sebab aya cai kuari sarua mang kunaon teh dipelakan eta nah saya ngaya pembebasan we tereh ka duit iya tuh dipelakan angel sakana ka duit lah nah hideung awak dan duit saeutik mending dibebaskeun bae sekaligus juta-juta ka ditu na pan teu boga tajeun ka ditu mah anak lah kalanti siku jelema kuari teu mikiran anak teu mikiran incuk nu baheula mah aki-aki ge melakalapa ki kunaon melakalapa iya tuh kajeun atuh aki umur sabaraha 70 ai umur kalapa sokna ka buahan sabaraha 5 genep 7 ieu ka umuran teu lain jang aki jang anak incuk aki-aki hebat aki-aki goreng ki kunaon teu kalapa teu mal ka umuran kaburu modal aing gitu atuh lain anak incuk ieu sebodohnya anak aki-aki bolon wah dikarari itu aki-aki ye panjang lalakon aki-aki teh baheula Masya Allah ih pohara teh pola pikir dirubah ku Gusti Allah nah iya menang Gusti Allah ngajadikeun jajadian kekebonan marusat nu ngampar model tadi nu ngeunah maupun nu teu ngeunah keur carita nu ngeunahna cara tadi geus puguh di kebon teh eta mah cecendet Masya Allah loba jasa cecendet katokak loba jasa teu dipelak jambalaya tata di kebon teh nu ngaran suwek nu ngaran badur ambalaya pahili kuari mah mun teu nyaho mah suwek jeung badur teh bisa-bisa badur pajar suwek ku jana aju ku jana diala gara siap kuburan mah sing geus ya eta zaman ya Allah zaman mun urang ka kebon teh segala rupa tatangkalan aya geus puguh bangsa paci-paci dan lain sebagainya bujang kaget deuk ngalanaon urang di kebon saha nu melak je eueuh nu melak Masya Allah karim urang datang ka dinya teh cecendet manigeus ararasak teh dialan kuari mah hayang hiji cecendet bege tangkalna jang obat kencing manis hueus lain hese deh hueus hese
saat babari baheula teu asa jadi obat ku hari barang hese jadi obat jambu batu bejana jadi obat ayo coba cecendet jadi obat anu baheula masuk pakai ngarujak teh ku urang teh anu gitu cangkudu loba ku hari di mana tuh aya cangkudu jakuari mah geus berubah tadina tangkal jangkudu ku hari mah jadi putri Puri Jaya baheula tangkal cangkudu ku hari jadi Puri Jaya baheula di itu tangkal cangkudu sagala tangkal tongtolang ku hari mah jadi kitu perumahan rajeg teh nah kos gitulah berubah nah ita tangkalan nang Allah cak Allah sing hade tekadkeun sia wa ghairu ma'rusya jeung nu teu ngampar nu aya tangkalan timimiti tangkal nangka di dieu mah dijelaskeun korma termasuk tangkal buah tangkal rambutan berbagai tangkal-tangkal nu aya tangkalan be sing hade aing nu ngajadikeun cek Gusti Allah tekadkeun awas kulantaran aing nu ngajadikeunana atuh sia ulah sok sahukum-hukumna kudu deui atuh ku sia mana nu halal mana nu haram sing hade ta eta teh ngaran-ngaranna ge ngaran-ngaranna nang saha ngaranan baheula urang teh nyaho ieu naon ieu cente nang saha teh ngaranna cente urang pan teh nyaho eta ari ieu derawak teu nyaho pan buah kore banyak asal nyaho ka derawak atuh derawak teh pelor mun perang teh jeung Belanda ngalah derawak urang jadi dereder ieu mah ku harus tapi urang ngakatembak atuh pae atuh sampai derawak atuh tapi lamun dibacaan heula ku urang la ilaha illallahul azimul halim la ilaha illallah rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya fatah balangkeun ku urang teu ngajegur henteu atuh babacaan derewak emang kalau gitu atuh babacaan teu puasa heula atuh beda babacaan nu puasa jeung nu teu puasa kok bisa beda sih ieu Fatihah baca ku tilok puasa jeung nu teu ikhlas bacakeun Fatihah kuno sok puasa jeung nu ikhlas atawa teu kudu puasa ngan ikhlas atuh beda bacakeun kuno teu ikhlas Fatihah nyeribeuteung meta cai ka nu teu ikhlas bacaan Fatihah bila perlu Fatihahna cara muammar Bismillahirrahmanirrahim ngaji tiris mah kos kieu bacakeun fo inugeun kana nyeribeuteung pae bacakeun Fatihah kuno ikhlas geus teu maksud ka beuteung teu maksud ka irung teu maksud ka pokona nasehatkeun inum sehat kok kumaha sih kiai resepna mun hayangnya ente setik dibuka urang lamun irung urang ngambeus sesengitan irung urang ieu sesengitan zahir saya nu make minyaknya saya make minyak oh iya orang nu make minyak kambeut tah ku irung urang kitu kene nu bau saya rada lain deui oh iya jadi urang teh sakapeung waktu mah jadi pelacak urang eta irung kuari bagian batin malaikat teh ku Gusti Allah ditugaskeun supaya ngahadaman jelema anu maca Quran maca sholawat zikir jeung babacaan malaikat turun malaikat sayarin ngaran artina nu terus beleumpang ditugaskeun ku Gusti Allah tah mun pengajian kieu malaikat hadir ngabejaan ka para malaikat kadieu
aya nu ngaji di dieu kadieu ditambah ikunya nah karumpul jauh mantap ieu nu hadir teh lain jelema kabeh ih sia mah kumas aing keur carita sia mah wae lain jelema kabeh aya nu malaikat ge cak malaikat ulah ka dieu ngaji mah ngaji tapi ulah tuh kan bisa gitu satu sisi malaikat nu ieu mah tadi kadieu nu aya deui pangajian ulah asal malaikat kadieu ka malaikat engke ge jelema dititahan ku malaikat daratang lamun cak malaikat ulah ditahan malaikat sorangan ngarana kamari ulah padahal ngaji kitab lah eta keneh tapi diulah ku malaikat geus asal malaikat ngaulah ke para malaikat jelema teu ditoel ku malaikat teu daratang kok bisa gitu sih Kiai oh malaikat teh ngambe ketika orang zikir la ilaha illallah kadelekan ku malaikat la ilaha illallah urang keluar lamun henteu make bahasa urang cicing bae perem urang tapi hate urang la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha hate malaikat ngambeun ka awak urang seungit diambeun ku nya seungit ye seungit teu nyahoan nya keur maca naon urangan seungit mantap teu dicatat ku malaikat sebab teu kadenge malaikat mah nyatet teu kadenge mayal fizumin qaulin ila ladai raqibun atid nu kadenge dicatat oh sieu maca la ilaha illallah catat tapi lamun urang peureum teu nyatet mantap zikir kopi man nu nyahongan Allah ngan malaikat ngambe seungit di awak ieu seungit ya seungit cenah ya ngagerokeun malaikat kade nah ieu teu kadenge teu kadeuleu babacana tapi seungit coba jauh coba iya seungit karumpul malaikat ngagulung di dinya mentak sih ada orang mun zikir sorangan gedebug ulah bentah ulah sih ada nu paek tadi teh seungit ngaji gitu keneh kadi cek malaikat kadi jutaan malaikat hadir taruru ngaladir sayarin malaikat sayarin bener seungit tak ketika orang zikir Haji Pudoli misalnya ya mungkin tahlilnya la ilaha illallah la ilaha illallah cek malaikat bau ulah ini bau cek malaikat bau ulah oh hate la ilaha illallah na eta dicatat kunyana ngan strip bau aya stripan kunaon eta teh ikhlas hatena jadi hayang cau Ambon bau ka Ambeun kunyana tah ieu ngaji ge kitu kere ngaji cek malaikat seungit kadieu oh ja heueuh kahayang nanaon nya nama hiji Allah tapi lamun ngaji di masjid kudu bau kunaon hayang amplop bau kan cek malaikat geus ka masyarakat teh oleh toelan ulah geuna ngaji bau aing ge hampir utah aing pacar alagaan bener sia tolo aing ngaji kos ge ngaji batin ngaranna tuh baueun malaikat mantap geus teh aya deui cek malaikat teh keur tadi nya ieu keur aya nu zikir seungit bau bentek lah saya mah kadinya lah cek malaikat boal kagak tungguan we di dinya bentek dah kuari maca Fatihah tadi teh tunu teu ikhlas bismillahirrahmanirrahim sugan bae nya cager aing dibere kudang sugan bae meureun sajuta bae dibere gasugi sugai dan maghdubi alaihim waladdallin inum geunya mudah-mudahan aduh sinum kumaha karasan tambah nyeri
anu ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Inum kan. Kumaha mangkarasan? Alhamdulillah rada hampa. Inum deui. Alhamdulillah rada hampa. Kok bisa beda? Apan tadi malaikat milu. Ainu tadi mah pan caina cai tiis menang di sumur. Nyari ba jelema jadi beteng kan. Dibere cai sumur atuh pae. Pae atuh jelema minimal ngelengit tambah. Tapi cai sumur aja di bacaan Fatihah kun ikhlas. Pada malaikatan milu kadinya. Malaikat ditiupkeun milu ka jero. Terus diinum ke malaikat asup ka jero. Cek malaikat nu mana nu nyerina sih. Oh iya cek malaikat dipaut kunyana. Set gegeran bae mana WC ngising tadi paut ku malaikat eta sia kudu dijabarkeun we heran nih mah. Eker carita-carita batin di bahasa urangkeun supaya paham. Geus malaikat teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah ngadatangan nu ngaji, nu zikir, nu tasbih, nu tahlil nyana ngabejaan ka para babaturanana. Ketika ikhlas ka ambeuna seungit, ketika teu ikhlas ka ambeuna bau. Mentak tetep bae masyarakat teh bum baueun malaikat na ge baueun. Ikhlas keur coba ge. Nah, urang wiridan sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilan wa sallim salaman tamman karena lu yelo qadwa faraju yelo qadwa ka malaikat aya nu babacaan bau datang malaikat nu saya bau emang naonnya hayang warungna maju bau jasa ya bau lah ngesus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad la ja'alat alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Oh itu mah sholawat lain sambarangan teh sholawat eta. Waduh. Oh eta mah lamun dibaca. Oh sholawat eta geus pohara we. Eta mah ijazahna ge teu meunang ditulis sholawat eta mah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala alaihi wujuh wa khasyata ila qurban tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin bihajati. Eta mah mantep ka dieu ka ditu teh mah. Jotosan ge mun make sholawat eta beda. Beda jotosan. Di kitu kita tadi bersolawat tah ya supaya nempel di malaikat tadi ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ala wajhi khazal tinjukeun ku urang atuh sapira tanaga ieu tapi aya malaikatan ngejengkang jelema tadi eta malaikatna nempel di dieu urang wirid Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sak malaikat bau emang benar pelet pakai ngawerin itu atuh baueun atuh sholawatna bau pakai ngawerin barang bau atuh bau terus cek malaikat gideg kuat cek kan. Aduh ya gaji aing musim tiis kos kieu carita batin teh kos kitu mentak lelembutan kan aya di urang cek ahli thariqah mau ngan bahasana tinggi-tinggi mun thariqah mah latifatul qalbi latifatur ruh latifatus eta teh lelembutan malaikat ngambe ka lelembutan urang tuh lu bakat ahli Allah mah makin yakin sebab naon lelembutanana malaikat bage ngambe atuh ka Allah malaikat baru ditugaskeun titah mendampingi nyana teh geus seungiteun ngambil lelembutan urang lantaran dipaksa tadina mah embung urang zikir la ilaha illallah embung kabeladiana mah jadi daek kabeladiana jadi nikmat ngeunaheun malaikat seungiteun cak malaikat seungit amat ieu malaikat teh seungit ngambe urang aya la ilaha illallah aya sholawatan ikhlas ka Gusti Allah makin ikhlas makin seungit malaikat bae ngambe seungit caknyana lelembutan urang ka ambe ku malaikat lelembutan urang komo ku Allah nu nyieun maka urang ahli lelembutan itu ge ahli lelembutan urang jeung lelembutan urang jeung itu ngadu
nyaun nyana aya waliullah kieu beker cicing we jelema di jalan ndeu kanyana sanggeus tande kanyana datang di jalan teh ya dipanci-panci duit teh ye aing boga duit 1 juta jang kiai 500 nu 500 deui ieu tadek dibelikeun 200 ka jeruk nu 300 deui besi aya fakir miskin nu menta-menta dik dibikeun jadi 1 juta kabehna datang assalamualaikum waalaikumsalam nu 300 sing ade besi poho cak kiai teh nya ngeuteun kapanggih jeung fakir miskin da ieu engke kampang mus aya mun aya fakir miskin ulah datang ka teu dibikeun nya kaget teh jibat nyaun kok bisa lelembutanana neropong lelembutan kiai teh nu geus jadi wali neropong oh nu 500 jang kiai nu 200 meuli juru kasem-asem ge nu 300 jang fakir miskin diamanatan tah ku kiai nu lelembutanana geus tajem supaya naon sebab eta lamun kabawa ka imah deui poho kabawa ka imah deui nu 300 nu jang fakir miskin teh sapoe 2 poe ngendek eta kapan jadi kalajengking bakal urang mah teu nyaho hakikatna jadi kalajengking sebab naon geus lain urang geus diniatan jang fakir miskin diendekeun di imah urang sarua jeung kalajengking aya di imah urang mantap kiai eta ngabejaan sia deh nu 300 bisa fakir miskin segera ta eta teh nyana teh ngabejaan beusi kabawa ka imah duit-duit keneh ngan kulantaran geus dipikeun di hate teh geus dibikeun berarti geus lain nyana dibawa ka imah jadi kalajengking. Nah, pohoan dipake meuli lauk, dipake meuli beas, dahar bareng jeung pamajikan jeung anak kan jadi kalajengking tah. Di jero cak anakna bah nyari beuteung. Kunaon teh sia? Geus ngadahar lauk eta, jelok eta mah jelok teri. Abana ka jero abah ge rada karasa cenah. Cek mana ngajungkel dong. Oh! Kurang akhir beuteung ngadahar naon urangnya. Atuh kalajengking pan tadi nyakip di jero tuh teu nyaho ta urang teh kana hakikat kos kitu tandu mantap jeung ahli Allah maka teh barangnya na bebeja deui ka kiai nu tadi waalaikumsalam kunaon minta cai kunaon tuh nyari beuteung atuh nu 300 teh endahan dipake meuli japu ku sia kalajengking eta lelembutan teh main tuh dak bae urang keur diuk bala lembutan urang main neuleuh jahe tring jahe getring tah lembutan main tah lain lembutan goblok tah mah tah eta mah lain lembutan tah nafsu beda lembutan jeung nafsu tuh itu baguna putihnya budak kurang mananya lembutan main ya lain lembutan bego tah mah sia mah du bogo wae burung Lampung bangun ieu beda kulitna putih bener marah tuh bener tuh gede adat Lampung tuh lain lelembutan nafsu beda ke lelembutan jeung nafsu tah lelembutan urang kamu ku malaikat sengit tah supaya urang sengit ikhlaskeun ge asal geus kaambeuk ku malaikat sengit bage aduh geus malaikat nu saejeun kade sengit ye sengit dari uksa diri dari yuknya na dirinya nu ngaji na baksa 20 nu hadir malaikat jutaan engke malaikat nitahan ngaji noelan emang kitu ditugaskeun ku Gusti Allah tuh mantak teu sambarangan tata dina aya 300an di masjid teh kuari ka Golkar nya cek malaikat jadi benteknya kamari mah seungit malaikat jeung malaikat ngobrol barang aya pohon beringin jadi kieu cek aduh cek malaikat jadi kieu bentek cek bentek nah jelema geus bau ulah kadari bau ditoelan kumaha dijagaan ku malaikat ge nu endek ge kadinya nu endek dipengkolkeun ka warung ku malaikat dipengkolkeun ngopi bae di warung nyonyok emang geus aja aing geus ngaji ngopi cek nya di dieu nang malaikat mengkolkeun siapa yang bau cek malaikat daripada sia kabauan engkena sia diajakan ka Golkar bau sia eta tah eta keur carita dijabarkeun tah kos kitu tah tuh ieu ngaji mah rusak jadi kadinya
nang Allah orang lamun geus nempo kadinya ngeri atuh salat urang mah bentek beureun salat malaikat salat mah salat teh budak bau bacaanana kada badak lamun urang deuk salat di jero huntu urang aya cehil malaikat embungeun mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun coba ga di Fathul Muin diunggal kitab sunah urang teh nyehil sebab naon nu mantak Kangjeng Nabi nyunahkeun eta teh aya rahasiahan aya malaikat anu cicingna di dieu dibaham paranti mun urang maca nyana anu ngajelaskeun dulur cek malaikat teh wahai para malaikat ieu babacaan seungit teu eta lamun eueuh cehilan lamun aya cehilan cangkena naon eta mungkin malaikat ge sebab malaikat kan tiluk dahar malaikat mah geus neuleut cehil teh gilaeun nya na ieu teh naon cekena geus nya teh daekeun ka dinya ditanya pan sia teh ka dinya aya cehil mantak malaikat teh sebenarnya sieun ku cehil teh sing ada teh mantak urang sunah naon ngaranna naon ngaranna lain nyusur dalanan tadi nyeuhil sunah selilit ngaranna nya sunah nyusur nambah kasunahan abi bersih malaikat senangeun kan mantak ente lamun deuk kitu salat sing hade deuk wiridan ge deuk wiridan ceuhil atuh rusak nya tas ngadahar jengkolnya didinya aya deui oh cek malaikat wow babatur ada kagak orang ayo jengkol ngamuk gitulah cerita ngaji batin lain sama malaikat nu cicing di urang lain hadam babacaan nu cicing di urang nu mantak hubbiba ilayya min dunyakum salasun dipake karesep di dunia anjeun tilu cak Kangjeng Nabi hiji at-ta'attur minyak sengit eta teh maksud Kangjeng Nabi awak urang sengitan ulah aya kokotor abeh malaikat datang ka urang nyatu antara sesengitan zahir urang jeung sesengitan batin urang wasiwak jeung nyiwak nu katilu wan nisa lantaran ngabungahkeun hate urang boga pemajikan teh kan terhibur ku pemajikan brai teh hate teh senang geus lamun hate senang urang maca zikirna maca sholawat kan ikhlas eta kan bantuan pemajikan urang coba lamun pemajikan urang manyun bae urang maca sholawat teh lain inget ke Kangjeng Nabi kan Allahumma sholli sholatan tutut gede sholli sholatan kamilah sial tuh pemajikan goblok guys cak malaikat ban kiamat tadi sholawat katutut di bawah manyunnya ada kos tutut bae keur mah beungeut na tutut beureun aju bae ngamuk ge cak malaikat teu beres ieu eta lah seetik nyentil urusan batin kos gitu mentak tiup fuh atuh aya malaikatan nempel di dinya tiup kudu sok main gaplek fuh jurig aya di dinya ye ulah samarangan tuh mentak nih lain sa tiup-tiupna wa huwa alladzi ansha jannatin ma'rushatin wa ghayra ma'rushat Allah anu ngadamel tatangkalan baik tatangkalan anu ngampar teu aya tangkalan maupun tatangkalan anu aya tangkalan model buah model korma model tangkal rambutan dan lain-lain sebagainya kabeh meunang nyieun Allah ditambahan deui mangatokeun khusus kana anu umum ansya jeung Allah ngajadikeun anak tangkal korma padahal tadi geus garo marusat wazara jeung anu sok dipelaku urang tetanduran anu sok dipelak anu mukhtalifan ukulu beda-beda buahna geus ana beda-beda buahna kadang-kadang deui bentukna ge beda kadang-kadang aya nu buah bentukna akur tapi rasana mah beda urang neuleuh buah bernuk gede bangun amis belah teu baku urang rasakeun
tapi lamun orang neuleuh kitu jeruk Bali gede belah amis bentuknya hampir sarua gede nak jeruk Bali jeung bernuk tapi kapan rasana mah beda kitu kene bubuahan teh aya anu akur kadeuleuna teh aya anu beda tapi rasa mah tetep bae moal akur jeruk ieu jeung jeruk itu bangun akur teh rupana tapi beda komo jeruk jeung salak mah komo jeung manggis mah dan lain sebagainya na ieu nang saha ieu sing hade cek Gusti Allah awas menang aing teteh nyeun masyaallah urang baheula mah keur leutik teh bu zaman subur tapi bubuahan teh langka paling jago rambutan ti korelet datang ka dieu ti curug paling jago eta doang teh manggis geger sararese komo bangsa lungkang lengkeng nu karari itu mah hese bae kuari tangkalna masyaallah kadu ambalaya rambutan ambalaya lengkeng ambalaya jambu loba jasa manggis loba jasa kemudian itu ayeuna mah kitu anggur berbagai anggur baik anggur Bandung teh nu hideung asem aya deui anggur Australia hideung amis aya deui nu ti Amerika pir berbagai-bagai buah pir jambu pir Shanghai ping siangli dan lain sebagainya loba jasa baheula mah hese tapi kuari dibere babari rahasia Allah nang Allah teteh ngajadikeun teh sing hade urang teh nyaho tangkalna kos kumaha eta pir tapi buah pir ambalaya kulantaran letah urang beda jeung letah urang luar negeri muludan dibere pir teu beuki urang teu beuki diangsongan pir teh lain letah urang teh mah kos kitu mah tuh letah urang mah emang letah teh tempe tetap dibere daging ge meunang mah utah bae tapi lamun dibere teh tempe masyaallah tembang dipanggang jeung teh tempe waduh geus kieu bae nya nama teh ieu mah dahar pohara jasa poho kaeureun aya jurigan ieu mah dahar jeung naon emang sia dahar mah dikembang dibuk-buk teh kitu waduh jeung tempe cenah tempena ge dibeulem jeung naon deui tembangna dibeuleup emang ngeunah jasa tanding ceknya emang nyana mah ti leutik dididikna tempe atau tempe bae mantap kumaha dididikna jelema mah kos kebo mun kebo tatadina di paraban endog ti leutik atuh gadena beuki endog kulantaran tatadina jukut bae jukut urang ge lamun hayang ngabuktikeun anak urang ya anu kalima mah di paraban jukut geus paing sia hayang nyaho coba landog bae jukut geus gedena ge jukut bae kumaha kabiasaan teh mah padaharan kabiasaan teh iya tuh urang Amerika do mantaknya resepkeun roti atuh biasa urang Jepang do mantaknya mah kentang atuh geus biasa urang Korea do mantaknya mah lauk bae atuh emang geus biasa urang mah sanguna ge henteu bisa mun cara urang Padang gitu tah urang lamun ka Padang teh dibere teh nambah lagi 3 ini can di dahar geus 3 deui mah cekna geus teu unggul aing hiji wae lah gagarateun 3 cekna geus jadi 4 berarti kabehna urang Padang ge sih beak tah moal cek urang Padang tenang sebab dididikna tadina urang mah kos kitu disebutna geus sapiring metung itu geus teu kudu jeung naon jeung uyah doang jeung uyah kolot baheula mah uyah digoreng ditarasian dibawangan dicabean geus geus mantep biasa geus teu kudu jeung nanaon coel deui kadinya geus jahari hirup hari hirup paranjang di umurna ku hari barang dahar jeung daging parelek umur geus garanti deui goreng mah jeung uyah we habak lah ieu tatangkala dan Allah ya Allah bubuahan beda-beda warna beda-beda rupana tetapi aya nu akur engke rasa aya nu beda nang Allah wazaitun warruman mutasyabihan zaitun jeung dalima hampir akur dauna hampir akur teh urang lamun ningali tangkal dalima jeung tangkal zaitun baheula mah zaitun teh di Arab
kuarima aya urang Arab di urang coba-coba melak zaitun lantaran di Arab naga tangka zaitun maena di Thaif sedangkan cuaca Thaif pasarua kanjing cuaca di urang nu pangjing Nabi pernah ka Thaif teh anu haju kanjing Nabi teh didinya dilukai teh eta Thaif teh subur mentak lamun di Mekah aya cabe di Mekah teh aya sagala terong di Mekah teh sagala aya bonteng di terong di Mekah teh sagala aya kitu samangka kuarima malah aya dangder aya hui di Thaif sarua jeung di urang Thaif mah Masya Allah sarua percis we taneuhna dan lain sebagainya kurma jadi di Thaif mah malah kurma Thaif paling bagus jajadian biasa para nah zaitun tin di Thaif eta teh hampir akur dalima jeung saya jeung gitu non gitu zaitun cek di dina ge zaitun warruman mutasyabihan hampir akur dauna tapi kapan buahna mah beda pesek kurang beda bahkan mun dicaritakeun mah buah dalima mah hiji buah nu tatadina menang di surga lamun urang bisa ka sorga engke jeung mudah-mudahan nah engke bakal kapanggih jeung buah dalima aneh engke di sorga teh aya buah dalima jadi mah kos di dunia di Mekah pan gelede di urang makan laletik nah engke di Mekah mah buah dalima ku gede-gedena dibelah dua plek kos samangka dibelah dua plek tak eta teh tutupna teh tanu sabelah tah bisa pakai imah jadi keluarga bangsa 50-an memuat tadi dinya tah ku gede-gede ada 5 sieun tapi orang gede gitu mah nya ku subur-subur Masya Allah karim mana deui wa ghairu mutasyabih jeung aya nun teh aya akur daunna mutasyabih wa ghairu mutasyabih aya daunna mah akur tapi rasana mah teu akur tah awas cek Gusti Allah aing anu ngajadikeun aing anu nyieun ku ayana sakitu ulah sembarangan ngahukuman cara orang Arab cara kafir-kafir Quraisy kafir Mekah sembarangan tu aing pasrahkeun ka aing ieu kakarak dina tatanen ieu encan ingon-ingon engke matak Gusti Allah kulun samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadi aingin aturan cek Gusti Allah kulu min samarihi dalahar ku anjeun tina buah na idza asmara di mana-mana geus buahan sok geura cuman sing hadewa tu haqqahu kaluarkeun hakna yauma hasadihi dina poean dipanen ieu mah lamun dibongkar ku mujtahid moal anggeus datang ka asar ye ayat ieu lain lalagan urang mah maca dihartikeun kos kitu biasa bae geus dek harti secara lapan tapi Imam Syafi'i ngebongkar ayat ieu haraja salila hiji ndek nangtukeun masalah wa atu haqqahu bikeun ku anjeun hakna ieu hak teh ditafsiran ku Imam Jalal di dieu mah kapan zakat wa atu haqqahu ay zakatahu sedengkeun wajibna zakat mah diwajibkeun kan di Madinah aqimus sholata wa atuz zakah eta kan di Madinah waktu wajibna zakat mah sedengkeun ieu mah pan ayat-ayat makiyah di Mekah mah kan can wajib zakat tetapi ieu teh geus menuju kana zakat mantak Imam Jalal berani di dia wa atu haqqahu ayat zakatahu padahal ieu teh ayat makiyah sedangkan diwajibkan zakat makapan di Madinah berarti ieu wa atu haqqahu teh apakah memang hak teh zakat atau memang ketentuan-ketentuan di luar zakat bongkar tuh ndek kumaha teu make ulama na tangkorak Muhammadiyah ayo coba hartikeun ku nyana ieu wa atu haqqahu teh dia kemana lompatnya coba
urang mah lantaran geus dikemas make mazhab atuh tinggal nuturkeun mazhab ngeun keur carita turun ayat ieu ayat makkiyah keur jaritakeun tentang hukum-hukum di Mekah anu sakitu poharana perbedaanana jeung hukum Islam ku Gusti Allah dibere penjelasan ulah sok sangeunah-geunah nyieun hukum sebab ieu teh meunang ti aing geus kulantaran kitu tuturkeun aing prakadieuna kulo dahar kumaraneh kabeh min sabari buahna silakan tapi wa atu hakau ieu kan hak teh di dieu mah zakat sedangkan ayat zakat mah diwajibkeun di Madinah ieu ayat makkiyah kolong urang mah ku potongan otak urang datang ka irah ge moal ka boter moal ka betra moal komo sok kredit moal bisa puyeng ku kreditan atau nu di partai moal bisa moal puyeng nya nah hayu-hayu partai bae gematak badlul wusi teh mah ulah aya patula patali jeung partai ulah aya patula patili jeung organisasi ulah aya patula patili jeung berbagai permasalahan ngerahkeun seluruh kekuatan tenaga pikiran waktu otakna jangan bongkar permasalahan ieu nah semal bisa tah kahiji nomor kedua na ieu aya kulu min samarihi iza asmara cok dalahar ku arajan kabetina buahna di mana buahan di dia ditafsiran ku qoblana di memeh asak geus lamun memeh asak mah eta teh didahar ku urang eta teh teu wajib dituntut dikaluarkeun zakatna atawa geus asak ngan memeh ku urang teh kitu dinaon ngaranna dipanen eta teh kasupkeun kana zakat andai kata ayah korma kemudian memeh dipanen diala urang kemudian didahar teu masalah ja wajib panen mah ieu aya bahasa wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun hakna keur carita zakat dina poean dipanen mulai dina panen kakarak wajib zakat ai kitu mah memeh dipanen dialaan didahar dialaan didahar henteu wajib zakat eta keur carita korma kumaha lamun pare teh kapan wajib zakat kemudian kurang hayang ulah di zakatan ulah dipanen-panen alaan giling dahar alaan giling dahar engke geus tinggal saparapat deui kakarak dipanen pan eueuhan tangga zakat hendeuk nya kos kitu los hajuk kumaha teh kieu teh kos kitu doraka teh ulah nyaritakeun doraka hendeuk sih moal sia tah masalah hendeuk mah Allah geula setik memeh panen ku urang poekeun giling dahar heuy mang eta papacan di zakatan ya panen ge cenah tuh aya di zakatan dina Al-Qur'an na ge wa tu haqqahu yauma hasadi engke geus di zakatan geus dipanen karena wajib zakat ieu mah di alaan bae heula di dahar meunang terus teu naon teh kos kitu teh teu naon ngan lamun niatna neuk moal ngazakat doraka namun kieu mah ieu anen ala ku urang teh sabucu poekeun terus garikeun terus tutup dahar kunaon emang diheulakeun eueuh deui ngan eta-etana eueuh masalah tapi lamun kieu mah mang kunaon diala di dahar maksudna di dahar kunaon teh abe ulah ngazakat doraka teh kos kitu tah doraka eta kos kitu tah tapi lamun deuk masalah pokoknya aing mah jadi dakuran lagi wajib zakat mah engke yaum hasodi ieu mah can panen can naon di alaan bae datang ka beak jadi teu zakat henteu geus aing mah moal zakat henteu teh kumaha ai daek lolos ta eta teh pikiraneun para mujtahid masyaallah di mana mimitina ngabongkar Imam Syafi'i teh mimiti ngabongkar teh dina zorofna wa atu haqqahu yauma hasadi kaluarkeun ku aranjeun kabeh hak bubuhan teh yauma hasadi eta yauma cek ahli nahuma zorof geus kabogaan ta'alluq lantaran azhar waktuna makanun domina fi bitorin kahunam kus agmuna ansibu tah beres ka ditu alpiahna geus atuh kuari mah ngabogaan taluk nendek taluk ka mana bisa ditalukeun kana atu ityan berarti bisa ditalukeun kana hak salah nalukeun we ngageus leuh toh
mantap kayak kaidah dina usul fikih cek dina kaidah usul fikih teh wa dzarfu qaidun limadalla alaihi al-amru bi hayatihi minal wujub la limadalla alaihi bimadatihi minal hadas. Zorob teh eta sebagai koid ngoidan limadalla kana perkara nunuduhkeun alaihi kana eta perkara amru artina nududuhkeun kana kaamranana bihayatihi kana hayahna amr nyata minal wujuban tadi ge aya wa atu berarti mil amr al amru idza utliqa yansarifu lil wujub ila maladalla dalil berarti eta teh wajib ngaluarkeun ana tah ieu ya umat teh ngoidan limadalla alail amru ay amru tadi wajib berarti di dieu nabi hayatihi minal wujub geus berarti atuh ayeuna mah wajib wajib ngaluarkeun zakat yauma hasadi eta teh lain haji wajib lil hadas yakni lain harita sebab hayat teh kakarak ge kewajiban jadi berarti la limadalla alaihi bimadati minal hadas lain begitu panen harita kene disawakeun kaluarkeun lain kitu mulai kewajibanana ketika dipanen begitu dipanen mulailah kewajiban ngaluarkeun zakat adapun ngaluarkeun zakatna ieu kudu ba'da tanqiyati wa tasfiyah sabada bersih tapi heula geus ditapi nu benerna ieu sabaraha hitung di dinya aya eueuh kira-kira satoneun mun parete mah mun kira-kira aya satoneun kakarak wajib kaluarkeun zakat geus eta batah nu gacungna segala nunana eta ulah dihitung sebab eta mah teu ngajadikeun kakuatan tah jadi berarti ieu yaumah teh dibongkar mah moal anggeus sabelah poe kos gitulah para mujtahid teh gaweana teh jana teh ngabongkaran masalah urang ngabongkaranana deuk kumaha ngabongkarna jahalep teh eueuh deuk nyeun imah pahat ge eueuh deuk nyeun imah ragaji ge eueuh atuh kumaha deuk nyeun imahna mah nya ditangtung-tangtungkeun awina moal bisa tanu mantak alatna heula minimal 12 pan kakarak bisa dirogok timimiti atu nah kemudian kulu timimiti kulu kemudian aya kait iza asmaro tadi dia teh menang di dahar teh nu mana nu kudu di dahar dieu deui memeh dipanenana nu kos kumaha nu kuduna ieu lah diperinci ku ahlina urang mah sakadar nyaritakeun kaheseanana ijtihad eta teh pohara jasa kakarak dibere ayat sakieu ge ieu teh kadituna deuk nyaritakeun hukum sabada cak Gusti Allah tancapkeun ka tauhidan sia bahwa eta teh nangieun ai ulah sambarangan sia ngahukuman ieu halal ieu haram nu halal halal nu haram haram kumaha cak aing ketika aya anu halal dahar ku sia aya nu wajib dizakatan aya nu teu wajib dizakatan ketika wajib dizakatan nu mana nu wajib dizakatan ieu kan ayat sakitu hesena urang mah kuari tinggal mukaan we tah haju ieu zakatna sabaraha dina Al-Qur'an teu kacaritakeun sabaraha-sabarahana aya ge Kangjeng Nabi fima saqatis sama al-usur berarti diterapkeun bahasa Kangjeng Nabi soal zakat sedangkan Kangjeng Nabi nyaritakeun fima saqatis sama al-usur di Madinah lain di Mekah tah ieu kumaha ieu nerapkeunana wah ieu mah hese ngaji ku ayana hese nu di tukang mah geus nundutan bae neureun jembe lah puyeng dia cenah mah ngaji boro-boro sia ini puyeng iya mah keur carita ulah sambarangan horeng hese ngaji teh keur carita kisoh-kisoh rada babari ketika patali jeung hukum masya Allah aduh lain lalagaan bahasa kuluna ieu amr lamun ieu fiil amr wajib apa henteu lamun wajib sia kudu ngadahar mun teu dahar urang teh doraka wah cilaka ieu mah waduh aya rambutan kolo wajib sia mun teu didahar awas sia wah aya kadu kolo wajib sia ngadahar mun teu ngadahar kadu doraka sia kana neraka sia wah hei si kiai amat sih wah haram teh aya peuteuy deres kadu mah mun peuteuy
kulo wajib sangat harpet teh aing mah beuteng muter neraka sia dina Quran ge kulo di dituna min samarhi idza asmara di mana geus buahan wajib sangat dahar kiai asana kiamat teh hukuman siapa teu ngaji aing mau ngaji asana pinteran nu teu ngaji jeung nu ngaji tara kula sambarangan geus ieu amrna apalil wujub apalil ibahah apalin nadab masyaallah ieu mah carita hesena bae kula ge hese aing caritakeun hesena doang ieu hayang nyaho ka heseanana kos kitu ieu pernah meramer keneh aja ieu bisa jadi mun ibahah lil ibahah di mana nyokot ibahana tai puyeng dan mantap geus bae urang mah daripada puyeng cokot bae geus lah hiji mazhab Syafi'i kiai kula ge tetangga cenah jeung Syafi'i siapa sok salah bae banyak Syafi'i tetanggana deui ya Allah geus tina bahasa kulu min samari aya qaid idza asmara kadieu ditafsiran qabla najzi artina memeh asak artina memeh asak teh memeh dipanen geus samemeh dipanen mah di daharan ge teh kudu dizakatan tapi kadieuna sing hade wa atuhaqahu yauma hasadi tadi geus dicaritakeun tina zorobna nu sakitu hesena lain pagawean urang sakitu aya jamul jawame ge teu meunang urang ku ari ngaijtihad teu meunang aya goyatul usul urang nyieun deui ijtihad teu bisa emang ijtihad teh dibatas teu dibatas padahal itu bisa jadi temenang kekuatan akal sia melalui ilmu menguasai sabarafan aya syarat-syarat ada ijtihad teh ulah kena jago jawame urang ijtihad ayeuna mah wasfaqru haram li'annahu kitu madusot karena sapeker ieu manjangkeun sora wa kullu makna kadzalik bahwa haramun yung tiju aspeker haram kade sia kade jeung aing ngaji na imah teu kudu make speker haramun ku aing disoekeun begeut sia ku aing sia ieu ulah kitu tetep bae kudu diladenan wa ma huwa speker gitu ke maaf ai speker teh naon speker huwa hadidun speker teh besi atuh besi mah tuh ngabalaya di ditu oh yakhruju minhu sawt nu kaluar tina eta besi sora jadi berarti speker eta anu osok ngaluarkeun sora sorana tina besi apa sora ti batur ih keheula nya engke heula sia hadidun yakhruju minhu sawt teh ieu teh sora ti batur apa sora ti besi ih ulah sok kitu yes ya ulah sok kitu soekeun sia ku aing aya hadidun yakhruju minhu sawt tah ieu besi haju ku urang diketrok tong 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 tah eta sora inu kaluar tina besi aya sapeker mah sorana nu batur cicingkeun kaluar teh sora sia dipencet sia ku aing ieu keur carita mamantekatan nah tasawur heula sing bener sia heula pikir heula ku sia ayo terus kasih pun mah haram bacaknya na aya HP boga aya speker teh leutik teh mah takol sia ku aing tah mah percis kos diceramah teh tah jeung Haji Podoli make kontreng heuy pada teh gitar nu haram ge nu gede imah anakna atuh Haji Podoli ngagecrek wae terus sarua bae ceknya na horeng nu gede nu haram nu omah irama aya nu leutik ieu mah nu ti Habib teu haram takol Habib tinggal Habib kenyawan kang ngaji teh mah kos kitu ieu keur carita lain neuk nanan hese horeng ngaji kula mah nyaritakeun hesena ngaji hese ngaji teh oh anu nyieun tukilan haram speker ngadu coba jeung anu bisa ngaji ilmu mantek jeung ngaji jabul jawab teueuh nanaonna ulah maksakeun atuh ulah maksakeun aya tukilanana baca ku ahlina lamun cara pencaya budak-budakna alah cenger ya budaknya cenger sepak bae ieu budak alah geus kakarot bae nu bisa pencawa tanya le tukilan nek tasawuf bae nek ngaharamkeun ulah make fan fikih pake alam tasawuf urusan ada tasawuf mah pribadi silakan lain deui atuh
Jaya Kiai anu hayang lauk nitah ka muridna nitah neangan lauk cek muridna mama hayang lauk naon kakap mama mah ye hayang kakap nu gede neangan ka unggal kota sapoe 2 poe saminggu ka karak manggi di sisi laut dibawa alhamdulillah ieu mama hayang jasa kakap masya Allah goreng gas butut datah jang eta tengah jang eta nah mama huluna ieu ya sip geus siap bungaheun muridna teh dulu mama deuk ngadahar kakap begitu endek ngahuap ayalah pengemis assalamualaikum salam oh pengemis ya mohon hayang naon ya hayang kakap ka muridna bungkus bikin cak muridna mama atuh sanajan dibikin ulah kakap eta pan eta nang saminggu neanganna bikin cakeun bikin mama amun deuk dibikeun atuh lauk teh bandeng aya totongkol aya ulah kakap eta nang kula eta modalna gede bikin bae atuh lamun deuk dibikeun saparo ulah kakap kabeh cak muridna puyeng aing ye jeung mama ye tuh saya capek saminggu gitu guys bikin nya nama dahar jeung saya aya we tapi bari dahar bari nanya mama aya eta mama kunaon eta dibikin haram jeung mama mah eta teh kakap haram mama bisa ngahukuman haram pan haram mah hukum ti Allah ulah loba omong sia jang aing haram jeung sia mah teu bisa haram gitu mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun aing geus make ayat eta moal datang sia kana pangkat birro yakni pangkat wali mimma tuhibbun lamun maneh hatta tunfiqu henteu nganapakakeun teu mikeun kana naon dipake ka resep ku sia mama resep jasa kadinya kemudian ayat anu baramaen resepeun kadinya mama henteu diangkat jadi wali mun mama masih kena ngadahar dipake ka resep ku mama dibikeun tah haram sote jang mama jang siapa tuh lolos ka ditu sia lain wali hampura tuh mama teguh hampuran balik sia ka ditu eta wali udah cerita tasawuf teh atuh kudu diakurkeun yang ti ditu oh haram ka mama mah poe eta poe isuk batu henteu mama sok kitu is siapa sok kitu deui atuh neangan deui sia kakap isuk ge ku aing didahar deui asa ulah aya baramaen oh kitunya mantak sia diajak ge dahar sia ge hayang kan kakapak atuh bareng kan jeung aing mantak tadi tak lamun sia hayang mah cokot ku sia henteu haram jang sia mah aing haram sebab aing mah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ieu ge sok pake ceramah ku Ki Pudoli moal bisa datang ke pangkat bir sehingga nganapakakeun nu dipake ka resep maka bapak-bapak nu resep bikeun ka abdi lain ti abdi ka bapak tolong teh dibalikeun ku nyana aduh ampun nah jadi mun urang make tasawuf kunaon ke pikir dek dilompatkeun ka mana pikir mah pikir bae atuh cenah ieu mah pikir teh kepala mun teu ditasawufan atuh mal beres lain kitu caralah hukum mah pemakaianana kudu ngaji deui atuh ieu mah maksudna lain deuk naon hese orang ngaji hese mah kudu boga guru bae urang lamun urang boga guru tasawuf bakal nyaho guru torekat lamun teu beres ta guruna bakal urang mah nyaho tapi lamun beres torekat da engkena ka dituna bakal nyengsirikeun urang ngaji hikam teu boga guru bakal nyengsirikeun batur de mainnya ahli norekat naik mobil kan kos gitu mobilnya bagus deh sial norekat ongko mobilnya bagus ongko geus bae suzon atuh mal anggeus-anggeus datang ka Ira ge kos kitu hasud bae nu aya maning teu leuman kumaha sih norekat jeung kumaha sih tasawuf nu asli lamun urang geus neuleuman ka karak nyaho ji atuh Tuan Syekh Abdul Qadir Sugih ji atuh Syekh Maulana Hasanuddin Sugih eta jadi keraton kerajaan di Syekh Syarif Hidayatullah rajanya na Raden Patah Demak atuh raja atuh pan raja teh lain sambarangan meureun sagala aya pan jadi raja di samping jadi raja betul kok jadi wali deui atuh aya guruna mantak teu leumeul lagi kaduna sauk ulah haju ngaharamkeun sapeker
emang salah ke ente salah ulah kakarak sampai kerdahar diharamkan kunyana asalnya honyana cara tadi lauk haram jang aing poe eta isu penting kiai masuk itu sih ulah loba omong ngaranna aing mah make Quran tacak mama teh aing mah make Quran gulak-gilek teh aing mah teu kaluar tina Al-Qur'an gitu baru mantap moal aya wali bodoh lamun wali bodoh atuh kadituna moal beres geus kudu nyareat heula sing jago nyareatna lantaran utak-utakan engke hukum teh sapopoe sadetik sabenit dipake kunyana beda-beda kok bisa kos gitu sih mantap teuleum geura ka jero bakal nikmat nah kulu min samarihi iza marwatu haqqahu yawma hasadi tapi wala tusrifu ulah ngaliwat batas ulah lelewi innahu la yuhibbul musrifin sajana Gusti Allah teh tersepen kanu israf maksud israf di dieu teh kumaha kitu maksudna artina israf teh adalah ngalaksanakeun tina nu diharamkeun urang sedekah aya di jalan Allah sanajan bebeakan ge teu israf tapi lamun ulang sedekah dina maksiat boro-boro gede leutik ge israf kok bisa kos kitu ieu teh kieu caritana aya hiji sahabat ngaranna Ibnu Jurej cek Ibnu Jurej la yatiyanna al-yawma ahadun illa at'amtuhu nyana kebenaran kerjazana ngalakorma pas nyana ngalakorma inget jana ke ayat wa atu haqqahu yauma hasadi nyana sumpah cek manehana layatianna al yauma hadun illa atamtu tiba-tiba datang hiji jelema ka kaula ka dia kecuali dipikeun ku kaula mah akhirna aya jelema datang ka dinya patama di dahar teh ku jelema eta jelema teu balik-balik deui adina datang kari anu wala korma ieu dibere deui aya anakna kari aya pamajikanna aya kari kos urang hajat dulur datang kabeh dahar di dinya tinggal boga imah bae bengek heuh bae cenah aduh isi mana kumaha tamu ieu teh anak kincuk apa dibawa kabeh ieu geus sarua ti isuk datang ka lohor teu balik-balik padaharan korma nyana kan sumpah dibikeunan pas datang ka magrib beak dibikeun kabeh geus sakena buriang buadina beak kabeh geus saya beak sama geus urun ayat ieu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ulah sok ngaliwat wates sadajan sedekah teh sehingga ieu pabajikan jeung anak teu kabagian ditanyakeun ku pamajikan ka ai korma mana anakna nanya bah ai korma mana pan cenah ngalakor mah beak dikamanakeun disedekahkeun ai batur ngadahar ai ka henteu eta teu bagus teh kos kitu teh teu bagus tetep cak agama teu bagus eta teh israf ku kitu ngaranna ngan israf anu asli mah lain eta israf nu kumaha israf anu sedekah mere di jalan maksiat ka Gusti Allah eta israf mantap cek Kanjeng Nabi teh aya bahasa kieu law kana abuku basdahaban fa anfaqahu rajulun fi taatillahi ta'ala lam yakun musrifan lamun jabal abiku bes wari tinggal ngaran lamun gunung abiku bes jadi emas kemudian dinapakakeun ku hiji jelema dina jalan Allah lam yakun musrifan henteu israf tama cek Kanjeng Nabi tapi walau anfaqa dirhaman fi masyiatillah aya jelema mikeun sadirham maksiat ka Allah kana musrifan israf teh kos kitu ngaranna urang boga duit 10 juta dikamasjidkeun teh israf urang boga duit 100.000 beli petasan israf beli petasan israf teh kos kitu urang boga duit 1 miliar dikamasjidkeun pondok pesantren henteu israf surga teh mah kos kitu urang boga duit 100.000 halah dikieu-kieu ka bujur sinden 100.000 doang israf teh kos kitu di jalan maksiat leutik israf kalau mau gede mah di jalan Allah boro leutik gede beak teh israf
asli nukos gitu selama di jalan Allah ngan sigar tengah urang panen pamajikan jeung anak kena ngadaha ulah aju dibikin kabeh. Waalaikumsalam kak aduh balik dagang untung gak? Untung sebenarnya itu untung apa ya aya 5 juta mah aju mana duitnya disodakokeun kabeh kak atuh kira-kira sudah lo ngomong aing ka surga sia ka surga lain surga gitu kak urusan surga mah surga bae tapi ieu pan urang ge boga dapur kak sudah kaukeun ka saha sedekahkeun eta yatim yatim di mana tuh salakina maot teh aduh kamu beureun lain yatim mana yatim ulah lo ngomong aing karunya ka yatim jeung ka mana atau mah kebal-kebal dikawin itu enggeus tolol yatim orenganan kawin deui sial mentak sing ada teh bezaya awewe salakina karunya teh yatim sing ade mana deuleu ngora apa kolot wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin eta keur carita tatanen kuari wa minal an'am wallahu a'lam.